Tris kalau gak Tris. Asak sangueung. Tenang, sabar heula. Halaman sampai teh halaman 11. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Halaman 11 ya. Idza radda ayu hibaka eta teh. Antad kuro uyu bago ini kata genep 5 genep 4. Idza aroda di mana ngarepkeun anjeun ayu hibaka. Kana yen tami kacinta ka anjeun salo Gusti Allah. Lamun urang hayang dipika cinta ku Allah, berarti otomatis urang teh mahbub nu dipika cinta. Tanya, Allah muhibin. Pabud maka kudu mikangewa anjeun adunya kana dunya. Kan hese teh eta. Ciri mikangewa kana dunya naon? Dina kalengitan urang tara ngarasulah. Dina nalika henteu tercapai target urang teh henteu putus asa. Ku Allah we can dikarsakeun. Urang kumaha usaha. Diupayakeun tapi Allah can maparinan. Akeun bae be da moal percuma ieu usaha urang. Ta eta ciri jalma teh pabgud. Aya rasa ngewa kana dunya. Jadi narima kana anu aya we geus sakitu. Lain berarti tara du dunya. Jalma nu tara digawe berarti eta jalma nu bendu dunia lain. Da Syekh Hasan Asadili ge beunghar euy. Wa idza aroda sareng di mana-mana ngarepkeun anjeun ayu hibba kana yen tami kacinta ka anjeun saanasu manusa. Mun urang hayang dipika cinta ku manusa, pama maka ari perkara kana kabukdosan itu ma eta indaka tetep disandingan anjeun min puduli tina pirang-pirang paleleuwihna dunya panbid maka kudu masrahkeun anjeun hukana itu mah ilaim ka itu nas. Mun hayang dipika cinta ku manusa, naon nu aya di urang bikeun, maka manusia bakal tunduk ka urang teh. Itu lain. Da ayeuna mah jalma loba anu tunduk ku peda harta. Jalma kadang-kadang poho lamun aya jalma nu babantu ku tanaga. Leuwih kena diinget-inget jalma nu babantu ku harta. Hatur nuhun mun teu aya sumbangsih ti si eta mah tah nu urang jauh, urang itu tuh, urang Jakarta, urang Bandung. Da moal tiasa lancar usaha kieu, ari nu gegero urang teh disebut. Kumaha mun nu gegero, nu nyangu. Dinu hajat gitu nya. Dina pemaksudan. Loba jalma nu tunduk ku harta. Idza stayaqodo di mana-mana nyaring sarojulu hiji lalaki minal laili ti peuting. Kieu tuluy nyaring ti peuting teh. Wae kodo tuluy ngahudangkeun itu si rojul teh alau ka alina. Engke mun teh mah teh Sopi terus gaduh caroge digugakeun ku caroge atawa teh Sopi ngagugakeun caroge. Wasolaya tuluy salat duaan teh. Mun pamajikan teh mah usro teh dek we salatan we salat. Rakaat ini kana 2 rakaat salat peuting babarengan. Kutiba maka ditulis itu si rojul teh minadzakirina ti jalma-jalma nu ingat Allah ka Gusti Allah kasiron barina loba wadzakirati jeung jalma-jalma nu eling kabeh. Allahu akbar. Gitu indahnya kebersamaan. Aduh. Egmani heula geuning meme salat teh. Tarusin ka Bang Bulo gitu, Bang Bulo lain. Allahu akbar. Idza stayaqodo di mana-mana hudang sadukum salah saiji marane kabeh teh min manamihi tina hudang sarena itu si ahad pal yakul maka kudu ngucap itu si ahad alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa dinali bidzikri. Atau minimal tuh doa nu geus kawarid. Mana doa nu geus kawarid teh? Alhamdulilladzi ahyana bada ma'amatana wa nusur. Urang diartikeun ya. Kunaon pangna kudu ngadoa kieu? Alhamdulillah sagala puji eta lillah milik Allah alladzi Allah roda nu geus ngabalikeun Allah alayya ka kaula ruhi kana ruh kaula. Kumaha mun Allah teu ngabalikeun kana ruh urang?
Urang teu hudang. Teu hudang di matak dina nalika urang dihudangkeun ku Allah teh buru-buru syukuran. Gusti, hatur nuhun Gusti tos maparinan abdi teh kesempatan ruh abdi diuuyikeun. Da lelembutan ke bae bisi pahili we jeung lelembutan hayam. Da keur sare teh ngarapung ruh teh atuh. Leupas. Wa apa jeung ngaraksa Allah tini ka kami pijasadina jasad kami. Coba ayeuna. Naon ngaranna? Ashabul Kahfi 308 tahun sare teh sina bulukeun. Kitu nya. Da urang keur sare teh teu inget. Keur sare teh kadang-kadang loba gaang, loba naon? Lenyai dan kawan-kawannya. Anu bisa jadi asup kana ceuli. Tapi kunaon bisa teu asup kana ceuli? Aya Allah nu ngajaga. Mata kudu ngadunga sanggeus sare jeung meme sare teh. Wadina jeung ngidinan Allah li ka kami teh bidzikrihi ku eling ka Allah. Jadi begitu hudang alhamdulillahirabbil alamin. Teh teh nikmat nu luar biasa teh. Lamun urang hudang tina sare teh inget-inget acan ka Allah, tah eta kurang ajar ka Allah teh. Dihudangkeun urang nya. Heg pina anu sejen beuki nyempot we. Ida stakaeta di mana-mana gering anjeun teh. Pado maka neundeun anjeun teh yadaka kana leungeun anjeun hae sutas taki. Di mana bae nyeri anjeun teh. Urang teh heg aya nu nyeri tuur nyeri simpen panangan. Panangan nu katuhu atawa jeung nu kencan nu katuhu da biasa. Simpen dina nu nyerina sumakul. Balang ada di jajahan kuat teh ieu sok cenah mah nyeri. Baca doa ieu. Bismillahi a'udzu biizzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu min waja'i hada. Lamun nyeri euy tuur urang tawa cangkeng baca ieu. Bismillahi kalawan nyebat dat Allah a'udzu nyuhunkeun pangraksa abdi teh biizzatillahi demi keagungan Allah wa qudratihi jeung kakawasaan Allah min syarri ma tina goreng na ayeuna kanyeri ajidu nu mangih abdi min waja'i tina kanyeri abdi hadan ieu. Gusti abdi teh nyuhunkeun pangraksa ka Gusti da Gusti mah maha kawasa abdi teh nyeri tuur teh Gusti. Teh tiasa dicanak ayeuna ka masjid Gusti tuur da ku sabab nyeri damangkeun tuur abdi teh. Tah kitu ada. Urang mah kalau gegereneng nyeri tuur teh. Aing mah nyeri-nyeri teh geus kurang kumaha atuh berobat teh. Yang hatena urang mah lain ka Allah tapi kana obat. Da masing sakumaha alus ge obat cek kalau moal cager mah moal we. Madak ke dina min husaniyah mah euy enjingnya nyenak min husaniyah wasiatul Mustofa gentos natan gogo pilih. Tengahnan ke. Madak di dinya aya li anna kullu udwin mustahiqun lil bala. Setiap anggota itu ngahak kana meunangna balai. Jadi mun urang nyeri tuur, tanya tuur urang, ari sia tuur geus nalapung saha di geuning Allah mere tuur ka urang nyeri. Ari maneh bujur geuning make bisulan geus ngabekok saha bujur teh. Ingat-ingat da aya balai nu dituna di dinya. Mata pantes mun teh mah ayeuna migrain eta teh terlalu banyak beban kehidupan. Lamun teh mah ayeuna bisulan eta teh ada sesuatu yang dipendam gitu kan. Itu kan tah aya euy. Tina penyakit-penyakit teh hiji-hijina. Aya. Madak tayeu bacakeun we. Sumarpa tuluy angkat leungeun ngangkat yadaka kana leungeun anjeun. Angkatkeun sumaid tuluy ngabalikeun anjeun teh dalika kana itu kaul witron kalawan ganjil. Kalau mun ceuk wa mah euy kieu tetapakeun nyeri. Tageus kieu teh baca deui tuluy piceun. Puah gitu. Madak lain lamun anu kasurupan ning lamun teh mah naon? Ngarukiah kan dibedo gitu, pret piceun, pret gitu. Ai teh tidinya sumarpa yadaka geus dicekel angkat. Bedol urang teh. Ulah mun geus karasa di kieu-kieu paling cager asupkeun deui. Tah kieu. Kalah digulinkeun. Baheula pernah ieu euy ting saha di dieu. Itu euy pin dikitukeun set cager asupkeun deui. Ngogrebeg deui. As ieu teh heueuh euy da kumaha jurig teh.
Jadi kita aya sumarpa yadaka. Jadi mun di bedog itu set euy piceun. Tah eta teh aya ti dieu nage. Idza asoba di mana ngeunaan ahadakum kamarane kabeh naon musibatun musibah pal yakul sok ucapkeun ku itu ahad innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Balikeun deui ka Allah. Ayo komo lamun urang bisa memaknai naon innalillah wa inna ilaihi. Lillah lam lil milki ila lil intiha. Jadi ti Allah balik deui ka Gusti ulah kanu sejen. Intaha bahasana akhir-akhir nama kabeh ka Allah. Bari make adawat taukid. Allahumma ya Allah indaka tetap di Gusti teh atasibu nyupri ganjaran kaula teh musibati kana musibah kaula Gusti abdi ridho Gusti di paparinan musibah ieu teh mudah-mudahan jadi ladang ganjaran kangge abdi itu. Ulah kala muni rungsing urang teh ngarasula we. Kehet bebal keluar dibere musibah teh. Pak Jurni maka muga ngaganjar Gusti teh ka abdi fi hadina ieu musibah. Dina urang dibere balai teh Gusti ieu balai teh sing jadi ganjaran keur abdi ganjar abdi Gusti ku sobarna. Usaha teh dek we payu-payu ganjar abdi ku teu payuna Gusti. Daripada dipayukeun tuluy ku Allah teh dipake eta duit ladang usaha teh dipake berobat da gering. Mending kena dibare cager, bari usaha lancarnya. Namun sina milih sok ari urang Sunda mah dibere cager usaha teu lancar atawa dibare usaha lancar tapi teu cager. Pinter urang Sunda mah mending dibere cager bari lancar. Halus kan pilihanna. Wabdil cenah. Jeung kumoga Gusti ngagantian ni ka abdi teh biha kalawan itu musibah teh khairon kana kasayan min hatina musibah. Jadi sing ingat fa inna ma'al usri yusron. Inna ma'al yusri yusron. Geus we tenang, da moal salilana nanyak pasti aya mudun. Tapi dari keur nu leumpang mah euy mudun ge ripuh. Nanyak ripuh, mudun ripuh. Berarti nanyak di dieu teh meureun kerja munasokna motornya. Dari mudun ke laripuh euy leumpang. Tadu ka mun ngagorolong. Idza asbatum di mana-mana subuh-subuh anjeun pakulu ngucap anjeun teh. Urang keur ngopi isuk-isuk baca ieu. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Lamun teu bisa baca raditu billahi robba wa bil islami dina wa min Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil mu'minina ikhwana. Salahnya. Heuh eta lah. Baca eta. Da eta mah pasrah ka Gusti, ka Gustinya bakal jadi saksi isukan urang di akhirat. Lamun bisa baca iya. Allahumma ya Allah bika ka Gusti ungkul asbahna isuk-isuk abdi. Abdi Gusti dibere waktu ku Allah dibere yuswa isuk-isuk rek ka Gusti abdi teh. Nah rek digawe, rek ayeuna usaha, rek ayeuna dagang, rek ayeuna ka sawah ka Gusti pokona mah. Da kabeh oge ngajarkeun keur pikeun ka Allah. Wabika jeung ka Gusti ungkul amsaina. Sore-sore abdi tetepkeun kudu bisa ka Gusti deui. Balik digawe abdi digawe ka Gusti, balik digawe abdi ge ka Gusti. Wabika jareng ku sabab Gusti nahya ngahirupan hirup kami teh. Wabika jeung ku sabab Gusti namutu. Loba pagawean utara dipigawe ku urang teh. Hirup abdi teh kan urang teh dina salat teh ini wajah tuwaj iya lilladzi fataros samawati wal dina salat unggal poe dipasrahkeun hirup abdi maot abdi sagala rupa oge ka Gusti tapi dina pagawean sapopoe bohong urang teh kadang-kadang loba anu ka manusa lain ka Allah. Mantak cek Allah ge lah siapa bohong mung aing ge marena ge. Kitu we urang. Wa ilaikal masir. Ngan saukur ka Gusti ungkul al masiru ari tempat jadi. Tempat urang isukan teh moal ka mana-mana ka Allah gitu. Kudu boga kaya minimal sing yakin we heula ka dinya.
Ida stojata di mana-mana ngedeng nyangigir anjeun pakul rek sare ya. Lamun orang rek sare sangkan orang dijaga dina waktu keur sarena teu kaasupan naon-naon rek kusato atawa kunaon bae. Bismillahi a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi. Bismillahi kalawan nyebat jenengan dat a'udzu nyuhunkeun perlindungan abdi bi kalimatillahi ku kalimah-kalimah Allah at-tammati anu sampurna. Min ghadabihi tina benduna Allah wa iqabihi jeung siksana Allah wa min syarri ibadihi sareng tina gorengna hamba Allah. Da loba kan urang keur sare nya aya nu maling, urang keur sare aya nu rek ngaroga hala, aya nu rek jahil, min syarri ibadihi tah. Mata ka Allah pasrahkeun. Wa min hamajati sayatini sareng tina gangguan pirang-pirang setan di bangsa jin aya gangguan. Wah teu urang diteluh jeung manusia. Boga keyakinan kieu meme sarena teh. Wa yahduruna jeung anu haladir kabeh ni ka kaula. Sawe nu dek datang ka kaula teh mudah-mudahan diraksa nu tadina rek jahat jadi bageur, nu tadina bageur ditetepkeun bageur kitu. Mata lamun dipikir mah tina sadaya hadis ieu di dieu eueuh nya sagala tingkah oge kudu jadi Allah. Sagala tingkah oge meureun faj'al hayataka kullaha Allah. Rek naon bae teh? Teu kudu hal kos ngaji kieu ibadah kieu masih digawe ge Allah we Allah. Jadi dina nalika berharap ka Allah mah dina nalika henteu kacumponan oge moal ngajadikeun sebab urang putus asa. Da boga keyakinan Allah nu maparinan, Allah deui oge anu nyegah ka urang. Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala roda lima qadoita wala yang fa'udal jadi min kalja. Idza watiyat di mana-mana utita di mana dibere anjeun saean kana hiji perkara min gori antas ala tina henteu menta anjeun teh. Ada ya pin nya lamun Mang Ipin ujug-ujug aya jalma anu nganteuran duit 100 juta. Kan eta teh ku Allah dibere tapi min goiri antas ala. Mang Ipin teu menta tapi ujug-ujug datang. Pakul sok dahar ku anjeun wata sodak ku anjeun. Di dieu kul wata sodak make wajama maka satengah nama ulah didahar kurang teh. Aya nu nganteuran hayam daging hayam tah sapiring. Satengah nama kudu kaasaan ku batur ulah ieu mah jeung piringna bea. Tadi dah nu disebut min haitsulayah tasib. Udah kisukan marane mun jadi ajengan kudu sing bageur we. Da ajengan pamere wungkul. Da gitu usaha lain pamere. Ti Allah eta ge pamere. Maka dina nalika urang dibere ku Allah, heg urang teu minta. Tuluy dibere ku Allah teh leuwih ujug-ujug bikeun saware. Kitu we. Cek sirup kopi atuh ang cenah bagi cenah. Pan digoler geuna teh ge. Sok ku urang dahar saware ulah teu kadahar kade. Bahkan Gus Bahama geuning nepi ka bahasana ieu dibere besek itu kudu kaasaan ku budakna kabeh. Sebab kudu ngasaan dahareun ti jalma-jalma anu fakir. Mun jalma fakir mere eta teh dahareun nu pinuh barokah. Ulang tinu beungarung koe dahar. Justru nu kudu diasaan teh dahareun ti jalma-jalma anu maksakeun cek kasarna ka cirina. Mere ka urang teh bakat ku hayang mere. Cirina jalma picilakeun teh kitu tah. Jadi dibere ku Allah, dibere ku batur, wasilahna. Tapi dikekewek ku sorangan. Matak sok bikeun. Menang parai omean, menang nilem omean, menang jair omean, menang gurame omean. Ulah ngadaguan menang gurame kara-kara di omean. Ari jair parai teh di omean. Atuh pahit meureun dahar jeung taina teh. Gitu. Ida abtoro di mana buka sahadukum salah sahiji marane kabeh fal yuktir maka sok buka itu si ade ala tamrin kana korma. Painau maka sanyana tamrin eta barokatun barokah. Imun da alifnya alif unggul. Jadi kadang-kadang ka mana ieu teh hadis. Mun urang buka usahakeun sediakeun korma. Mun loba teh korma na kirimkeun ka dieu. Misi di dieu teh boga korma gitu. Ieu sabab korma teh barokah. Pailam yajid maka lamun teu mangi itu si ahad teh tamran kana korma
Pal yuktir maka sok buka siat alal mai. Cai herang. Paya naon maka sanya namaun eta tahurun nyucikeun. Jadi lamun urang nginumnya ya disebut tahurunnya. Lamun urang cai herang, ieu cai herang. Nawaitu si pabibarakatil Mustafa Muhammadin SAW. Dieueut kurang teh cai herang. Niat kurang ngaleueut cai herang, kuningali barokah jernihna Allah maparinan kana cai herang. Tuluy urang teh ngalap kasageran tina cai herang teh kusabab rek ibadah. Munang dedeuyeul rek ngobrol hese maka kudu nginum heula. Maka dina nalika dilegukna eta cai herang dibarengan jeung nurna Kanjeng Nabi asup kana beuteung urang teh. Mun diinum gitu euy. Karena orang nginum, lamun tujuanna nginumna karena rek ngagosip, maka nu asup lain nur Kanjeng Nabi. Juri gue meureun asupna teh. Kitu euy. Madak painnahu tahurun. Cai herang lain ngan saukur nyegerkeun awak urang, tapi cai herang dibarengan jeung Allah bisa nyegerkeun kana hate urang. Madak komo mun dibacakeun ayeuna Maulid Nabi mah. Maka didinya 1000 nur cahaya Kanjeng Nabi asup kana anggota badan urang sehingga awak bisa dibawa ibadah. Kunaon jalma seger tapi tidak bisa ibadah? Tah nginum cai herangna niat keur ibadah. Nginum cai herang mang buloh geus jadi eling ka Allah mah luar biasa. Ida akola di mana nyaeutikeun sarojul lalaki atau makanan dahareun tara loba ngaheler euy. Muli amaka dipinuhan naon jopuh beuteung nasi iman nuron kana cahaya. Tara nepi ka kamerkaan. Ida ukimat di mana diadegeun naon as-sholatu hasolat wa wadoro jeung hadir naon al-asya'u. Al-asya'u teh dahar sore. Pabda'u maka kudu ngamimitian anjeun bil asya'i. Kana dahar sore. Jadi kieu. Kan urang teh geus digawe capek, burit balik. Can dahar, heg lapar beuteung, kaburu datang waktu maghrib. Dahar heula. Da bisi keur salat ingat kana dahar. Kan alasanna can udud. Duh, ayo can udud. Komo geus ngadahar naon? Jengkol mah. Lamun teh mah aya datang waktu salat, heg beuteung lapar, dahar heula. Kitu. Ida akala di mana dahar saadukum salah seje marenta kabeh to aman kana kadaharan paliyadkur. Maka sing ingat si ahade iswallahi taala. Minimal tuh bis Allah mau balik lana tuh. Juri geus yeunun kalau mau balik lana mah. Gitu. Paina sia maka lamun poho si jalma teh ayadkur kana yen ta eling. Si jalma teh ismallah kadat Allah fi awalihi dina mimitina aklu fal yakul maka sok ngucap si ahade bismillahi awalahu wa akhirahu atau bismillahi ala awalihi wa akhiri. Di tengah-tengahkeun bae. Dina bajuri mah bahkan kieu euy. Lamun urang dahar teu maca bismillah, tapi pas nginum maca bismillah, setan kabuhulan. Heuh seueuh tapi henteu nginum. Ada kapan diheurekeun ku santri mah aing mah daharna moal maca bismillah. Kewe pas nginum maca bismillah sugan kabuhulan sebenarnya. Dari geus dahar henteu nginum. Ulah komo lamun teh mah diberes setanna teh dahar henteu nginum. Madak bismillahan. Bismillahi awalahu akhirahu. Oke teh timimiti nepi ke awal tetep dibarokahan ku Allah. Ida akala ahadukum di mana dahar ahadukum misalnya pal yakul maka dahar itu hade biyaminihi ku make katuhunya si iman teh. Waliyasrob jeung nginum itu si iman teh biyaminihi ku katuhu deui. Dari Kanjeng Rasul mah lamun eueuh teh ieu mah cangklekan. Cangklekan mah si kenca teh si cingir teh dihandap we. Lamun gelas nu leutiknya ari disediakeun cangklek mah kieu. Kan minimal si cingir mah lamun ieu mah kieu ta Kanjeng Rasul. 3 kali eueuh. Urang mah kan sate kowe sakali. Oh, aya nu digawekeun ini lak. Aduh. Tegenggerongna teh dieusian setan gitu teh. Madak ulah. Ulah disakaliguskeun nginum. Make katu wal yaqud jeung nyokot si man teh biyamini. Ku katuhu deui wal yu'ti jeung maparinan si man biyamini. Ku katuhu deui. Nu katuhu we nu kenca makeun paragi omeh hungkul.
Ida amma di mana-mana ngaimaman saadukum salah saiji marane kabeh annasa ka manusa fal yukhafif maka ngentengkeun itu si ahad. Mun maneh jadi imam ulah lila teuing karunya batur. Paina pihi maka sanyana tetep dinas teh euy aya naon as-sagiru aya budak leutik. Ulah lila teuing. Wa kabiro aya nu geus kolot. Komo lila teuing ruku mah da cangkeng nyeri aya geus kolot. Wa doipa aya nu geus lemah, wal marido aya nu gering, wadal hajati aya nu boga pangabutuh. Nah rek dagang, nah anu nahan hitut meureun hayang modal, nya meureun aya tamu. Gitunya matak salat ulah sok lila teuing lamun jadi imam. Tapi waidah sholat di mana sholat itu si ahad li nafsi kerdirina si ahad sorangan paling tawil maka sok manjangkeun si ahad de maka na perkara saanu hayang itu si ahad ku kana itu mah. Justru mah sorangan bukit tere. Cirina dah. Urang sorangan teh kalau beuki tere. Kuduna ulah munjeng batur urang teh kudu tere. Sugan 70 km per jam. Jadi euy Ida anfaqat di mana-mana ngainfaqkeun salmaratu hiji istri min baiti jaujiha. Ade istri ya. Ti imah sadarogena itu mar'ah. Ngainfaqkeun. Aya jalma nu pepenta, tuluy mere si awewe teh. Goiri mufsidatin, lain maksiat tapi nya. Berarti ta mere aya nu minta sumbangan dibere. Kana kabuktosan lah eta tetep ka imro'ah naon ajruha ganjarana mar'ah. Bima ku perkara anfaqat nu ngainfaqkeun si mar'ah. Wali jaujiha jeung eta tetep kasalakina si mar'ah ajruhu ari ganjaranna itu si jauj bimaku perkara kasaba anu ngasab itu jauj. Kasalaki mamatak lalaki ulah ngoretkeun ye. Mun awewe aya mun ditinggalkeun awewe heg aya nu menta sok bebaskeun. Sakahayangna barang bere. Matak lamun jadi lalaki teh dina nalika artos geus dibikeun ka awewe teh ulah nanyakeun deui lamun moal ieu ulah dibikeun di alas. Lamun geus dibikeun ulah sok ditanyakeun deui. Eta mah napako? Ari duit nu kamari di mana? COD yo. Bongan saha dibikeun. Kade istrinya ke bejaan salah kita usi teu ngaji sakina. Kade mun geus mikeun duit ka awewe, nya meureun ke ge da awewe ge ngalingeran ieu kecuali mun edan we nya. Ayeuna kitu geus dibikeun mah antep ulah sok ditanyakeun deui. Dangke dina nalika dibalanjakeunna atau disodakokeunna, urang mah meunang ganjaran teh nya kasabna, nya barokah awewe mere ka batur, gitu. Lamun sakira-kira teu percaya ulah dibikeun kabeh. Walil khojini jeung eta tetep ngajaga mislu dalik ari saumurna itu madkur layan kusuk moal ngurangan sabadum sebagianna itu nasnya itu jama jamin ajri ba'din tina ganjaran sebagian sayan kana saeutik oge. Jadi si istri ganjaran merekna, si pamegat menang ganjaran istri tanpa ngurangan ganjaran ti istri. Anu geus dipasikeun ku Allah. Lamun jalma teh mere 1000 ku Allah diganjar 10.000 jang istri keur salakina ge dibere 10.000 ti Allah teh. Bari lalaki mah dibere ganjaran kasabna. Jadi lalaki mah double lamun awe ayeuna sodaqoh tina harta lalaki kudu bunga. Sabab urang mah dibere ganjaran ku Allah teh double tanpa ngurangan ganjaran tinu jadi bojo. Itu mah tak ulah koret jadi salah kitu. Tah eta nya. Mudah-mudahan we Allah maparinan kabeungharan ka urang, beunghar hate, beunghar harta, tetep bisa istiqomah ngalaksanakeun ibadah. Wallahu a'lam bishawab.